Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Abdi sareng rencangan ti 10 MIPA 2 SMA 3 bade nyungkeun waktos kanggo wawancara Ibu. Nami abdi Afari Rahman, absen hiji ti kelas 10 MIPA 2. Nami abdi Arin Takia, absen 7, kelas MIPA 2. Pasta abdi Dimas Ananda, absen 13, 10 MIPA 2. Nami abdi Keisha Desnatifah ti absen 20, 10 MIPA 2. Nami abdi Muhammad Andika Ditama ti absen 20 genep 10 MIPA 2. Nami abdi Ratu Salma Razakia Aulia ti absen 3 hiji ti Wilujeng siang Ibu, abdi sareng rencangan ti 10 MIPA 2 SMA 3 Bandung bade nyungkeun waktos kanggo wawancara Ibu. Assalamualaikum oge, wilujeng siang dinten ieu. Hatur nuhun kangge sadayana murid-murid di SMA. Dinten ieu aya wawancara sareng abdi selaku pelaku usaha. Mugi anu engke di pertanyaan-pertanyaan anu didugikeun biasa ngabantos kangge pelajaran sadayana ieu rencangan Keisha sadayana. Mugi ya anu didugikeun ku abdi biasa bermanfaat kangge mata pelajaran ieu. Mangga salajengna aya pertanyaan-pertanyaan anu bade didugikeun. Mangga. Siap, Bu. Pertama, saha namina Ibu teh, Bu? Abdi sareng Tanti. Ibu Tanti we kitu-nya. Abdi mah asli Bandung. Yusua mah tos seueur. Lanjutna, Ibu teh kelahiran tahun sabaraha? 71. Patarosan salanjutna, Ibu teh asli Bandung atawa di mana? Di Bandung asli mohon. Sawaresna, naon anu janten keahlian Ibu? Upami keahlian mah janten sanes keahlian, janten resep sagala rupi oge upami urang teh gaduh karesep, istilah bahasana mah hobi, tapi tiasana hasilkeun artos, ngawitana mah eta. Mohon tah. Janten ngawitana mah resep ngadesain, upami ningali anggoan sarae nyobian ngadamel teras tas, ibu-ibu upami kaundangan sok ningali teh nganggo tas, teras anu sarakola oge marurang kali sakola. Ngawitana mah tidinya janten ngadesain produk nyarira. Janten naon bisnis anu dijalankeun Ibu teh? Bisnis anu dijalankeun produk-produk tas sareng anggoan. Produk-produkna karesan abdi gaduh PT Harel Kreasi Pratama. naon wae hasil produksi usaha ieu teh? Mohon tadi pas dijelaskeun nu dihasilkeun teh tas sareng anggoan. Janten ngadamel produksi lajeng didagangkeun perdagangan gitu maksudna. Kunaon Ibu hoyong ngarintis usaha ieu teh? Janten ti payun mah ngawitan teh
damel heula di satu perusahaan, ka perusahaannya tos aya sababaraha kali perusahaan. Nah, hoyong aya kamajengan lah intina mah. Pengen kamajengan alim damel teras gitu dina sanes. Awitanna mah eta sih janten hoyong ngarintis usaha ieu. Selanjutnya, dupi aya anu janten panutan anu ngainspirasi. Upami aya, saha jalmana? Henteu aya. Henteu aya. Selanjutnya, atau sabaraha kalami sih ngajalankeun usaha ieu teh? Kirang langkung 5 tahun. Selanjutnya, kumaha carana ibu ngenginkeun bahan-bahan kanggo produksina? Upami kengingkeun bahan-bahan mah kenging ngagaleun di distributor sareng pabrik di daerah Bandung sareng luar kota mah di Semarang. Janten aya pabrik sareng distributor anu di Bandung. Nah, abdi milari ka ditu upami aya nu sesuai sareng kapriogian produksian digaleuh. Selanjutnya, naon anu janten motivasi kanggo ibu teh ngajalankeun usaha ieu? Janten hoyong ngadamel produk anu asli Indonesia, anu kualitasna henteu eleh sareng produksi luar negeri. Margi ayeuna teh seueur jalmi anu beralih ka produk luar negeri pikeun brand gengsi naik. Padahal produk dalam negeri Indonesia ieu sakitu sararaena. Janten abdi hoyong kualitas anu di Indonesia itu sararosna mah langkung sae daripada produk di luar negeri. Gitu. Tos ngagungan dina bidang anu sana deui. On the acan, fokus ka usaha ieu. Selanjutnya, kedah nyiapkeun naon wae upami bade ngamimitian ieu usaha atanapi bisnis teh. Anu utami nama eta modal usaha. Kumaha nginginkeun modal awal kanggo ngajalankeun usaha ieu? Ti payun abdi damel tos langkung ti 10 tahun. Janten ngangge artos tabungan saaya-ayana. Ngawitan ngarintis saha modalna artos tabungan nyarira. Janten kumaha carana kanggo ngadagangkeun hasil produkna dugi ka tiasa sapertos ayeuna? Ngadagangkeunna janten ngawitan ngarintis teh janten nguriling ngangge mobil timulai Jawa Barat, teras Jawa Timur, Jawa Tengah, nyandak produk-produk diiderkeun ka toko-toko nu icalan produk anu sesuai sareng ieu na sareng janten kan seueurna tas sareng anggoan dilebet-lebetkeun eta teh dikurilingkeun gitu tah di Pulau Jawa teras mapai lah gitu mapai ngawitan ngarintis usaha mah sapertos kitu. Selanjutnya, kumaha carana ngawanangkeun atawa ngapromosikeun usaha ieu? Kanggo ngawitan mah zaman kiwari kakiatan medsos janten kakiatan medsos pengaruh ageung. Janten ngawitan mah dipromosikeun melalui media sosial. Sabari ngapromosikeun oge di toko-toko ngadamel spanduk promo-promo janten upami aya nu ngagaleuh dipasieun promosi gratisna naon maksudna kitu.
Upami seseueurna mah sih di media sosial. Aya di media sosial teh Ibu nganggo media sosial naon, Bu? Facebook sareng Instagram. Hmm. Bang anu didamel usaha ieu Sareresna tenaga ahli si teu acan. Upami anu gaduh reres-reres tenaga ahli kadah tiasa ngajait. Eta ngajait. Upami tenaga ahli reres-reres mah dacan aya. Tingkatan pendidikan naon wae anu tiasa damel dina usaha ieu? SMA dugi sarjana, seseueurna mah SMA. Nanging garaduh keahlian gitu, keahlianna ngajait gitu. Naon kasusahan sareng kabagiaan tina ngajalankeun usaha atanapi bisnis? Upami kasesahan ngawitan ngarintis mah karaos pisan, margi gaduh merek produk enggal teu gampil bade masarkeun. Karena tos seueur merek-merek nu sanes anu tos ti satu acana puluhan tahun apos ngawitana. Nanging teras ku waktos, teras bergulir waktos, lami-lami jalmi aruningaeun merek. Nah gitu, jadi kan sesahna mah gitu. Ngabangun merek enggal teu gampil sapertos malikeun telapak tangan. Gitu. Upami kabagjaan mah, upami produk-produk tos aruningaeun jantan dugikeun ka aya anu alim merek nu sanes kecuali merek abdi gitu. Margi bahanna tos raoseun gitu soalna teh. Nah, terus upami di jalan ningali eta nganggo produk nu abdi eta kabagjaan nyarira eta teh kaangge gitu. Selanjutnya atas dugi ka mana pemasaran produksi produk ieu teh? Ngawitan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi Selatan. Terakhir aya deui nu ngawitan order ti Papua. usaha ieu kanggo kapayunna. Pangharepan nganggo kapayuna usaha ieu teh biasa nembus ka pasar internasional. Gitu. Janten biasa ngawanohkeun hasil produk Indonesia anu teu kawon hasilna sareng produk Indonesia. Ayeuna atos dugi ka akhir wawancara, Bu. Nuhun, hatur nuhun kanggo wawancara ieu. Maaf biri aya kalepatan ti abdi sareng ti rerencangan abdi. Mohon sami-sami hatur nuhun. Abdi bilih aya kalepatan pacariosan wawancara ieu mugia bermanfaat kangge saderek ieu sadayana.